sampurasun wilujeng enjing permisa sadaya tepat mendai sarang simkuring Sri Nurul Huda dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu beredaksi dina Sunda TV disanggakeun dina Pidawang Warta ku Basa Sunda edisi Senin kaping 9 April 2026 anu bari sanggakeun Dina minggu kamari, sababaraha daerah di Aceh kekenaan banjir alatan hujan gede anu turun terus-terusan. Cai ngalimpas ka imah warga, jalan raya jeung sawah nepi ka kegiatan masyarakat kaganggu. Loba warga kapaksa ngungsi ka tempat anu leuwih aman pikeun nyingkahan cai banjir. Pemerintah jeung relawan guat mere bantuan seperti jeung ubar-ubaran ka korban banjir nepi. Pemirsa, satu warta anu tiasa dikapitku dina dinten ieu. Tim kuring sapakaranca amit mundur sareng amit mundur. Hampunkeun deui aya kalelapan sareng kakirangan sareng ngaduhkeun ieu warta. Wilujeng tepang deui dina waktu sanes-sanes. Tur nuhun kana pahala.